Sahabat Rama, saatnya Cangegan. Cangegan hese dahar. Lepat Kang, carita ngeunah dan segar. Ya, Cangegan, cerita ngeunah dan segar. Tah, gitu Kang. Ya, Hilap Kang, ada yang lupa apalagi? dari Telkomsel. Ya, Tama, mama kan kakara naik kapalnya. Kadeah bisi mabok. Moal atuh Pak, ari mamah mah hayang ningali ti luhur eta jelema sagede kumahanya dihandap. Nyaletik atuh. Sok we engke mun geus ngapungna kapal nanya tingali. Apa? Tuh tingali jelema meni lucu. Laleutik kitu kawas sireum Pak. Ah tong kitu isin. Eta mah sireum beneran dina kaca. Kapalna gecan ngapung ai emak. Dari Telkomsel. Hei sob, lagi pada ngumpul nih. Bentar ya. Halo Pak Lurah. Ali, Ya. tolong catat pidato saya buat besok. Oh iya Pak. Iya Pak. Siap, Li? Saudara-saudara sekalian, buanglah sampah pada tempatnya. Jadikan halaman Anda apotek hidup. Jangan lupa sikat gigi, cuci kaki sebelum tidur. Oke Pak. Penting gak penting, ngomong aja terus. Pakai kartu AS cuma 1.000 bisa nelfon lama. Pagi siang malam tetap murah. Tekan tanda pagar angka 1 diikuti nomor tujuan. Contohnya pagar 10852 sekian. Ada lagi Pak? Bayar iuran sampah tepat waktu. Niscaya kita akan jadi warga negara yang baik. Demikian dan terima kasih. Iya Pak. Beres. Akhirnya. Li, Iya Pak. yang tadi nggak jadi, Li. Ganti lagi. Selamat siang anak-anak. Selamat siang. Ayeuna urang diajar nyanyinya. Ya Pak. Asik. Abi lama. Keheula Kemed. Joni kaharep ayeuna nya sok nyanyi. Mon Pak. Bintang kecil di langit yang biru. Gas, pintar, bagus. Tah ayeuna Kemed kaharep Ha, si kaya dia nih. Sok Pak. sok nyanyinya. Cicak di dinding. Gedean saeutik Kemed. Toke di dinding. Dia Kurang gede. komodo di dinding. Dia Kurang gede keneh. buaya di dinding. Diam merayap. Anu digedean teh lain satona tapi sorana. Lamun kitu nilai maneh leutik. Gedean atuh Pak. Lamun kitu nilai maneh leutik. Pak, nu digedean teh nilaina lain sora Bapak. Sok barudak, kadarieu nya urang diajar maca. Iya Pak. Abila Pak. BA, BI, jadi Bagong Pak. Joni. Aya naon atuh? Kadia gara Kemet rek carita. Carita naon? Bapak Kemet jago anak. Jago anak kumaha cik naon? Kan basa eta teh si bapak teh kieu nya. Ulin ka leuweung teh rek nguru maung. Efek teh aya maungna. Terus kumaha bapak manehna? Jagoan bapak urang mah ditewak eta maungna. Aya keneh bapak manehna? Henteu. Nah aya di mana kitu? Dina jero batang maung. Assalamualaikum dok. Waalaikumsalam. Aya kepriogian naon Aki? Aduh dok, abdi teh gaduh kararepet ya. Panyawat. Saha nu kararepet Naki? Iya sini nih dok. Ari Aki, saya mah lain dokter umum, dokter hewan. Kan bae dokter. Dah sini nih oge baheulana kupu-kupu malam.
Hep. Eureun keneh, eureun ayeuna keneh. Aya naon, Pak? Ku bapa ayeuna maneh ditilang. Nya aya naon heula, Pak? Sabab maneh naik motor ngalawan arah. Jadi ku bapa ayeuna ditilang. Pak, saya mah mending ngalawan arah, Pak, daripada ngalawan kakolot, Pak. Deleka teh kakolot mah. Selamat siang anak-anak. Selamat siang, Bapak. Siang. Ayeuna urang pelajaran pribahasa. Sok, Junaid kaharep. Bagai air di daun talas. Alus. Biar, Pak. Ke heula kemet cicing heula ieu bagian batur heula. Ayeuna ucup kaharep. Tak ada rotan, akar pun jadi. Alus. Sok ayeuna kemet kaharep. Kemet kaharep. Kemet, naha kalakah cicing jeung kalakah ngorong deui. Pak, diam itu emas. Daging. Mang, daging, Pak, Ma. Ya, Bu, sok Bu, daging, Bu, sok, bangga. Pak, pada daging, Pak. Heh, tukang daging celeno. Isuk-isuk geus jejerawakan. Maneh teh teu boga otak. Aduh, Pak, kalau resan otak mah teu aya. Ngan abi teh nyanak daging we sareng ati. Pak, abi mah kesel ke Bapak. Kesel kunaon atuh Med? Kesel we tak ke Bapak mah. Kesel ku warisan ti Bapak Kemet mah. Nah, Bapak teh meuni tega ka Kemet. Tuh tingali Bapak. Kemet mah loba dipoyokan ku batur. Warisan? Kela, perasaan bapak macan mere warisan ka maneh Memet? Kela, warisan naon gitu? Geus, Pak. Tah warisan banget goreng. Bakso tahu. Mang, meser, Mang. Mangga Cep, bade. Bakso tahu ya, Mang? Mohon. Bade Med bakso tahuna. Mah. Naon atuh? Emang aya keneh, Mang? Aya Med. Gulingkeun atuh rodana meh enggak sehat. Kang, artos urang teh seep kanggo bayar cai. Nah, atuh Neng teu dibayarkeun listrik heula. Ih, pikir atuh ku Akang, piraku ombeh rek make setrum. Warta kalengitan dipilari aki-aki anu ciri-cirina kieu. Yuswa kinten-kinten 78 tahun. Kulit hidung rada hurik, rambut galing tipe pereket, soca tos rawun, tos pikun pisan, taranga macuk, sareng ciri-cirina panu, saawak-awak. Upami aya nu meunangkan, kopwe mere. Neng, ari Neng geus apa can? Ngadahar taleus ngarah teu ateu. Gampang, tales dikumbah getahna sing bersih, tuluy disepan, moal ateu gera. Hese atuh er kitu mah. Nu babari mah ye, memeh di dahar garawan heula tareusna. Kunaon ceurik Med? Duit Kemet leungit, Bapak. Leungit sabaraha? Kabehna teh aya 10.000, leungitna 1.000, jadi tinggal 8.000. Pan masih kena 8.000 atuh Med. Ambung, Bapak, atuh ambung.
Ges repeh-repeh ye ku bapa digantian ye 1000 nya. Ngembung. Nah beki tarik mana teh med. Kan anu tadi tolongin mah. Kemet jadi boga 11.000 atuh Bapak. Med, eta sapi kunaon paeh? Hah? Eta keluar getih dinu panona wa. Nya kunaon? Heeh, dicokel mata anakku Kemet. Beleguk mana Mamed? Maka jeung dicokel sagala mang hayang naon gitu? Hayang telur mata sapi wa. Tapi endogna eueuh, geus we mata sapina heula. Kang, besok mah BBM aja ya. Ih, nah Neng, teu jadi ketemu. Alim Akang. Nah atuh Neng. Akang na bau bahan. Neng, eta pangambung tilas di behelnya. Ih, nah aku naon gitu Kang. Batur mamancung, nah nu Neng pege. Neng, Akang boleh pinjem pundaknya nggak Neng? Boleh Kang. Buat apa? Buat bersandar dari rasa sedihku Neng. Oh, so sweet. Sekarang boleh pinjem jari Neng nggak Neng? Oh, boleh atuh Kang. Buat apa? Iya Neng, jangan ngorong.